Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Al hadis. Wa qala ijma ulama arkanul imani sittat an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Para bapak sadaya kehilap disimpuri sakobra muningakeun kana ieu masalah anu bade dibahas dina ini demi kepentingan urang sararea. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah urang sadayana para tos biasa melaksanakan kewajiban Allah nyaeta anu disebut tolakul ilmi. Semoga nyaeta pelaksanaan urang kewajiban Allah masih bisa ganjaran kalayan anu berlipat-lipatkan dan berkurang sarea yang program sarea kalayan biasa mana pertama masing-masing oke kukula warga kurang sadaya amin ya Allah ya Rabbal. Oke tekakantun kurang sarea nyaeta upang biasa ngahadiran dan ia pelaksanaan rutinan. Moga-moga kurang sadaya dibuka ilham Allah biasa nanti karena ilmu alayan sehingga dipujak di depan Allah Maha Kuasa nyata jadi hasil rahmat pangeran sebagai syafaat ketiga alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marihanan disimpuri kadang-kala jadi muafabilamnya ketika dia melaksanakan kewajibannya insya Allah in pada teraskan mereka kubun anak teraskan keayaan ajar masyarakat dan disimpuri seolah melanahankan nganti judulan salameh kayak dihancam dibahas mari anu mesti dunia dan disimpuri kita ngabahas hukum Islam dayana terus diingatkan orang syariah ingat dayana hukum Islam aya 5 zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia para bapak sadaya sewak ibadah termasuk rukun hari rukun teh wajib dilaksanakan kira-kira mampu kurang kami HP puasa jeung sholat mah eta ulah naon martina sebab di
Allah Maha Kawasan jika etama pemerintahan bahwa waktu sawah covid maka ada pertanyaan sholat puasa zakat namun bisa para bapak sadaya lahir berbagai-macam mencoba para bapak sadaya kita pelaksanaan syahadat juga kemudian rahmah kebilah hafalan di mana hikmah karena masih sholat lima puluh apal kamu sholat berkewajiban tapi melaksanakan masyarakat untuk apal zakat mal terus nawan irama pilihan irama nunggu-nunggu di mainan anak dibel menjauh walaupun goreng patutnya terus puasa ngadal lakukan puasa ngadal kalau bapak sadaya bila mana ayah mah rumah umat remot gue kue mah satu ngadal terus dari bunga haji kalau bapak sadaya kita mah alam diwari kalau bapak sadaya bunga haji oke tiba padahal ayah hukum haji ayah baca adana saantero tempat panjarahan tawaf dan segala macamnya kita kudu katalar kurang benar-benar ya bunga haji dapat lama oke namun jalan masa tahun dia bunga haji datang kakiai hayang dukung pak haji ya karena paling enak oke tiba waktu kayak jadi pelajaran ini cuma haji asal saya oke yang sebenarnya hukumnya kan hukumnya kalau bisa pukul bisa gede karena rumah nah karena aku udah rumah bodoh rumahnya kita para bapak sadaya alhamdulillah kita karena dibahas disimpulin ya kita rukun Islam anu 5 mudah-mudahan orang biasa ngalaksanakan dimana kalian kurang dengan kesehatan dan Allah yang Maha Kawasan insyaallah bila mana rukun Islam dibahas kan gunana teh merencanakan rukun iman nu ayatkan ya kan perkantelan jeung aya rukun iman dan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zakatul iman yang disebutkan di bahasa urang pastinya rireng dengan jelema mukmin mareng dengan jelema bila mana ditutur dengan Allah ayat Allah para bapak sadaya wajilat qulubuhum bila mana nyebut Allah teh syir katanya sebab Allah Maha Kawasan mukmin para bapak sadaya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zakatul gimana bila mana dibaca ayat mukminun ayat-ayat Allah pertama keimanan anak para bapak sadaya ningali dina dicoret diterangkeun ulama-ulama para bapak sadaya baik bapak kuring di kitabnya sehingga keayaan orang mukmin mah iman teh aya nurangan aya namahan tauhid ke nonton film dina TV urangan komo-komo pakai singlet oke urangan iman terus nah bila mana lupa karena rotinan Pak Oping jeung ketua ulama namahan iman eta para bapak sadaya sajeur ayat para bapak sadaya diterangkeun di situ ieu ayat yang persantelan jeung keimanan muga-muga urang sadaya nah eta cicing keimanan kepercayaan ka Allah Maha Kawasan yang kepercayaan eta iman ka Allah kepercayaan iman ka malaikat Allah kepercayaan eta iman anak kitab Allah kepercayaan iman eta keputusan Allah kepercayaan iman para bapak sadaya kana poe akhir kepercayaan iman kana kepastian anu kade jeung gorengna dalam Allah Maha Kawasan nya malihanan sing ningali dina surat sedina hasan karena pada tanding dilarang ditanya ke Sayyidina Hasan dan bahasa orang makin kamu mukmin maksudnya orang kamu kayak orang Islam mukmin lain jawab ke Sayyidina Hasan namun disebutkan mukmin ayat 2 ketika dilarang deh iman tak mukmin teh
Macam lalaki kahiji kahiji lalaki aula iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman kana kitab Allah, iman ka putusan Allah, iman kana hari akhir, iman kana bakal dihidangkeun kana mangkeluk di jero kubur, iman kana kaayaan mangkeluk bakal dihidangkeun di hari akhir. Terus dibahasa iman kana kaayaan kepastian kadeng goreng nabi Allah. Allah nganteun cenah lamun dibaca sesuai dengan ayat Allah manusia innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Kaulah teh panjenengan tapi apa maka kaulah tembel maka nyaeta ngaran mukminun mah bila mana kaayaan ditutur dengan Allah cok terus hatena. Sama kembali kita ke masing-masing terus kumaha ngadenge kaayaan kalian Allah dengan Allah mangmaman supaya tertara. Tara berarti anak tara teu mukmin. Cek kata hiji lalaki. Terus deui bila pernah ditutur ayat-ayat Allah. Dilaksanakeun kudu qori para pasadaya. Nama keimananana para pasadaya. Deui kalau hadinya maka ulah teh, deui asup teh hingga kata hiji lalaki. Tapi kaulah karena eta mah asup mungkin nuhun cenah tah mungkin teh eta makan pake nafsu. Hiji antuk mina bil billah iman kaulah teh Allah. Mama. Itu ya. Ningali disikurin tina segi coret pirang-pirang iman. Marot kul imani di tengah hong satu gen. Bukan mau kita oke. Ari pirang-pirang martabat iman aya 5 cenah. Awaluha imanut taklif. Nomor kahiji iman teh iman taklif. Ngomong. Da kumaha ditarifna iman taklif? Oh, bisa yang apa? Wa huwa al-jazmu bi qaulil ghairi min ghairi ayya'ifa dalilah. Wa huwa yas iman mati. Ya doraka. Ari iman taklif mah jelema nu mastikeun ku ucapan orang lain deh. Jadi mastikeun kan ucapan batu. Bari teu nganyahokeun eta si jelema teh kana dalilna. Memang sah di mana mama-maman ngan sah imanana teh babarengan pakaya doraka. Monggo makan dibahas di sipure. Antu mina billah dunya Muhammad iman Allah kaal. Nah, eta ngatenge dina ucapan jelema liya disebutna iman taklif. Kalau pasaran nya. Tapi mastikeun karena ucapan orang lain balik dengan nyahokeun karena bilang-bilang dalilna memang sah iman nama sah iman taklidus nya. Nomor kedua ayat iman ilmu disebutkan wa huwa ma'rifatul aqaid adillatiha. Ari iman ilmu mah nganyahokeun pirang-pirang akidah. Karena mengoman sekitar tidak pokoknya lah mengoman gampang lama kulilah hawadisi ya muhu binafsihi wahdaniyat kudrot kirota atas 40 mengoman tapi mengoman ternyata harus pinter tuh wujud didambah kok melapa kulilah hawadisi ya muhu binafsihi wahdaniyat kudrot kirota teruskan itu mengoman. Nah, yang tadi disebutna iman ilmu hanya pun pirang-pirang qaid jeung make pirang-pirang dalil na akidah cenah. Disebut kata teh mil yakin cenah. Ari eta kaayaan anu dua iman anu bieu geus dibahas ku kahiji jeung nu kadua masjukun anda pilih kehalangan tidak tahu. Jadi jangan berencana nama-nama rada jauh kan. Nah, kita orang bahas anu dua orang bahasa ayat dia tilu deui ngomong tapi dia bisa panjang deui nya naon sababna sabab anu wajib nuwuh deui ada anu yang anu dua nu tilu mah kadang-kadang lain dipake bangsa urang
bangsa aulia kuatana bangsa aulia mah ngadeng jenengan Allah teh terus di barat jelema nu kakaya ku awe kering dah kayaknya itu urusan duniawi kayaknya urusan romantika boboron lah awe oke boboron aboboh tadi nyawa ingat teh saya tamu hesek mah para boga sadaya nya nang moal kuat kata lain di bangsa urusan urang mah iman taklid aya oke boleh iman ilmu ngomongan eta iman taklid teh bahwa urang teh nyahokeun kalian teh make dalil korocona teh dedengan di ucapan anu di sejen kalau pasaraya sebut iman taklid nya saya mudah-mudahan yang penting kurang saraya hiji isim kuring si tingkat kakak hukum iman antiya wajib ditanyahokeun anak saraya an mukmina billahi hiji kudu iman ka Allah berapa sadaya momen ya terus ningali tina coret nah status kaayaan jelema mun boga iman sangaran-ngaran jelema tetapkan imana kajian jeung coret rasul dina awana sakit syirik sanajan dina neraka ribuan tahun mengoman geus dosana dipuyuh di neraka bakal diangkat kana kadipatan Allah Maha Kawasa. Mana hadisna? Doa Rasul. Yuhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minati. Bakal dikeluarkeun dina neraka jelema aya dina hatekna teh miskeun sagede sireup dina iman teh. Sagede sireup dina iman dikeluarkeun dina neraka. Yang mana dus? Coret. Para bapak sadaya, malaikat Jibril pernah bawa kepada Allah ngaruh dicororakan di dasar neraka jahanam. Ayat ini keayaan jelema anu keayaan ngomong dina kira-kira jahanam teu kumaha bahasana ngomongna ya hananu ya mananu ya jalal wal eta kadenge ku malaikat Jibril dina kira-kira jahanam terus eta itu ya hananu ya mananu ya jalal wal ikram Gusti aya jelema ucapkeun perkantaran jeung bangunan Gusti karena ayahnya ada di neraka jahanam kumaha jadi gitu ya hananu ya mananu ya jalal wal ikram jangan gitu cek Allah dipotek tak mereka Jibril kakak hiji kakak kedua kami geus aya dina kerah di dasar neraka jahanam geus teu mangrupa jelema dosa geus mari leutik meureun hatam tidur moal pae terjadi dulu angkat Jibril Allah angkat dimanya itu talaga kausar dihampura dosa aku Allah dikoreng dina iman dina ya iman itu kalau bahasanya langsung dihampura kepada Allah naon sababna ieu kaperluan jak urang sarea paling bahaya manusia yang mana mencari tanah disebutkan maut di mana Allah mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu melama disebut maut sebuah khotimah hari sebuah khotimah ngajar mengucapkan dua kalimat syahadat ini maut mana teh hari sebuah khotimah masa ngajar tentang ibadah tetap menurut coret maut sebuah khotimah dan mengucapkan dua kalimat syahadat ma'udzubillah subhanallah mata para bapak sadaya kopi bila mana tuh negeri barang datang ke guru kopi guru kancaki magelah katuhu nyata dua kalimat syahadat ulah ikut Allah wukul kalian syahadat eta mah nyampe maneh masuk ilmu itu Allah macam mana teh bisi teh kapuru makanya bagus teh kapuru lain syahadat eta mah umat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ngurukeun takbir ngabelah kabuku
tong wakana wangkong naon-naon ya malah deun ngawangkong kanu kerinder mau rokok teu naon-naon ngurukan komo anu keringan geus teu eling parupasan sugan we dina hatena eling sehingga bukan dua kalimat syahadat ya supaya masuk tanggung turun ya iya para bapak sadaya kepentingan dia tidak kurang saraya mudah-mudahan dia dengan kurang sadaya menjadi jaminan maut husnul khotimah adalah maut mengucapkan dua kalimat syahadat ya hiji tak bukan teh hukum iman teh antuk minabillah nomor kedua wa malaikati orang iman ayat yang malaikat Allah penghargaan di surga, penghargaan di langit, di dunia ke barakah malaikat Allah terus. Malahan penghargaan di dunia jauh kurang misalnya, kita kokot kurang, belah katu belah kengkak, topik ayam malaikat. Ya. Disebutkan rokit dan katu. Oke. Lu nuliskan amal goreng, saya ngasih belah kengkak. Lu nuliskan amal halus, cicing aja belah katu. Maka karek kumaha sok kurang bisa saling ari malaikat meniru aya dina kokot kurang arek naon dilaksanakeun kurang aya tetepangan maka lah aneh mun korupsi aya nami sanyumput kan mau bisa nyumput terus ku malaikat mah pagawean naon kitu gede sagede jauh yen pagawean goreng teh maka aya tetepangan ieu kumaha hirup manusia para bangsa aya nya malaikat karena mah contoh laki we kopi untuk jauh-jauh hari tahdir kopi sejak kita bau kunaon jelema bila mana mentes pada digorong usireun kan padahal tahdir naon terus dia kecakan ngancil hadir yang jelas teh tapi can pernah masukan maneh ke HS tileuh gede ditambah lesoh terus di rumah berarti buatnya kaya marah kita diri pulang rumah cakak ingat kalah hatinya dia orang tua siap wewan ulah jauh-jauh mesti kurang percaya bahwa ayah malaikat telah kasih dan malaikat kan telah kencak baru masa ayahnya mual mamang wal irekeun mantok kapal kuat oleh awal oke dina hati ngomongan yang kokoh kena ayat tulisan ngomong ngomongkeun eueuh naon sakala mereka si malaikat aing kehet siang oleh awewe pakai heureuy nah teh siang pakai pokok aing jauhin dari siang itu orang bapak saya mudah-mudahan yang penting kurang saleh emang menerima mengamat kurang kecil mati itu salehnya di Indonesia seperti dosa sebab Indonesia mah hukumna hukum Pancasila cenah tapi kadang-kadang pakai itu hukum kenyeun waktu sorangan berapa sadaya undang-undang miskinnya itu sorangan tapi kan sendiri pikiran berapa sadayanya ketika kaya program naon ya Allah ya Rabbi geus teh puluh naon berapa sadaya kan urang we mudah nak berapa sadaya sing bisa ulang status kaya orang Islam para bahasa ayatnya dalam sunnah Islam diterangkan nah hukumna nafid wa maja'ala alaikum harajin mau diterangkan manusia lamun geus bener diasupkeun anak disebut orang Islam para bahasa Allah ya terus deui Islam yo cek rasul al Islamu ya'u wa la yu'la alaih Islam mah luhur derajatna mual bisa Al-Quran kan taladan Kristen Yahudi tapi kurang bisa dikut ku Yahudi kalau bahasa ayat ya Allah ya Rabbi macam-macam kena malah itu ke Indonesia matakian bayana sia jadi FPI cereuh we tapi tinggal dengarkeun munaon-naon malah kalau kira haram aku sebelah pati dilebok pembedaan matak baik barat kepieukeun FPI bisa tak cereuh ngajalankeun buku lain berarti ketika kecamatan dua mantel lain mencarikan tidak jamin saja keong orang pasar ayam gara-gara mana kan berikan kemudian ayo mudah-mudahan yang penting alhamdulillah telah tinggalin mana aja tapi si ayat hati mana si luar mana majalah kami yuk ayat ngaji dihancam kalau pasar ayam
diingat malaikat lain satu loba yang percaya bahwa ayat Nabi ulah ayatna yang bilang malah percaya nya mau bisa suruh nyen amal korek mau bisa suruh nyen amal hade namun tetap malaikat ayat nulis di sana dan ayat berikutnya tulisan amal korek dunia kalau tulisan amal hade berkati luna waktu kubihi dimana karena bilang-bilang kita tahu pelajaran hari kita Allah coba sama Al-Quran hari Al-Quran kalau Bapak sadaya kemudian pokok keayaan pertama kan sampai eta Al-Quran kitab 100 kitab ngan anu 100 kaayaan eta teh 100 kitab teh dikumpulkeun kabeh maknana dina naon dina Al-Quran jauh mesti salin kabeh dina Al-Quran para pasadaya mata kalau menjelma yang ngalecehkan Al-Quran Tuhan diangkat dia malah merasa kurang mukmin mah para pasadaya merasa sedih pikir keberanian dan payah kayak bela agama aing ngomong menyaksikan hadis Rasul wis nyatikan Kanjeng Rasul wis nyatikan Al-Quran karena makanan kalajem ku agama lain mah ngomong disebut Islam tapi kan Al-Quran itu sudah digagabahkeun mimpi barang orang Allah Akbar geus loba eta kajangan ku agama Petrus ku agama Muhammadiyah kalau Bapak sadaya matak lah ari jelema mah loba musyawarah jelema nu ngarti lamun kira-kira keayaan kurang tanya mah bawa guru ka kiai hari berikutnya aya hukuman ulah hukuman ku sorangan ketika aya bahasa kan jelema mah para Bapak sadaya ketika kieu itu pagawan goreng patu aya nama patis itu jelema ari pagawan halus den diti omong ari pagawan goreng ngajak lain naon patu geus teh diti omong nya jelema ayeuna para Bapak kunaon eta teh ku kabodohan dan ku kabodohan nya nomor kaopat iman wa rusulihi ka pirang-pirang utusan Allah dan utusan Allah yang pertama ayeuna adalah pimpinan urang sararea dia teh urang panghidup tak aya we da lupa para pasadaya lain saeutik usul Allah teh ya sahakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terus dari iman wa bil yaumil akhir iman kana poe akhir poe akhir teh disebut poe kiamat hari kiamat gampang kalau pasadaya ya jelema lain tibang ukur kiamat terakhir sapoe muhaden ribuan tahun punya teh sayang kiamat sekalian anak jelema gitu atuh jelema di awal dieu terakhir dia sabaraha hal mangkalo lobana oping dihirupan kabeh kapan dina kiamat oping jelema sataranya kabeh awewe sataranya kan pokoknya jelema leher kokoh oping udah kuku ge hipu nya kesang bermacam-macam kesang kesang sangat memuncangkan kesang sangat kubur kesang sangat hijau kesang sangat dada bulatut tuh kesang disebut kekayaan kiamat jelema lupa lempang rupa-rupanya lumpang nangkara lumpang nangkubat lumpang kusuhu para pasal lumpang kuhulu lumpang kulangeun aya ngesot wae ban dieu dina kiamat nah urang teh yang pasti itu kadang Allah maha kawasan dirinya pentingnya keayaan kurang maupun gendatan kurang roja pentingnya maupun gendatan kurang memasukkan para pasadaya supaya keayaan minuman kurang dapat amal kurang loba keneh kagorengan bila sampai tinggal ke anak kadean ya gitu bisa tuh di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasul anu pertama bakal dinanti saat tidak Allah Maha Kuasa maka disebut itu dina coret awal syafi'i wa awal syafi'i Kanjeng Rasul itu pangpayuna anu bakal nyapaatan pangpayuna nu diizinan kita nyapaatan kalau Bapak sadaya Nabi sege
berguna dan gelar syafaat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nah, kalau ari syafaat ulama ari pantaukeun dia sialu koe minang koe real koe. Jadi ari syafaat mah para bapak sadaya men pakahadean teu mulia keur mulia. Ini kanjeng Rasul minta tulung ke Allah kemuliaan adalah keumatannya. Tadi sebut ada syafaat yang kanjeng Rasul mau betul para pasadaya yang turunanana mal bukuheun para pasadayanya yang para sahabat mal bukuheun yang diutus adalah umat nu boleh dosa. Maka Rasul mesti ningakeun urang nu boleh dosa. Nul wajib Rasul syafaat di akhir kabairi mati. Hari ditulung kami bakal ditibak beunang karengan jelema anu gede dosa. Makanya HP urang mah bila mana datang mudah-mudahan raja itu urang mampu mudah. Ini ada yang mau enggak? Ada yang raja ini dia mampu marah. Ya Allah kami jangan menisan istirahat mangga mata kopi itu suka masyarakat. Ya, ini kita hikmah gede perjaban teh dawat Islamia ori ngomong dilaksanakeun direngkeun urang menangkanyarang nya semenjang urang bali naroko banyak eta amanfaatkan ayat-ayat di Al-Qur'an benar di oke hakika Al-Qur'an urang menangkanyarang nya ayo kita kuing aja sama anak-anak kalian kurang sih Allah oke kurang saya mudah-mudahan sih karena musibah dan ibatan Allah maha kawasan kalian kalau pengen nama anu bereha di segala dihukum anu kira-kira keajaan hati agama amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah dan dikerahkan ya aku yang aku mata tadi disebut saya tema kan saya malas ke maling bapak itu di mana itu kepanjangan ya mudah-mudahan kalau saya yang tadi ngetes walau bulan biasa ada anak ilmu tos kakak mudah-mudahan biasa anak oke selamat yang saya sakit dalam tekan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.